Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, wilujeng enjing barudak. Kumaha kabarna dangmang? Alhamdulillah syukur upami mah. Kedah semangatnya ayeuna urang diajar basa Sunda. Dinten ieu urang diajar pangajaran hiji bagian 2 neraskeun anu minggon kamari ngeunaan ngurus diri sorangan, mengurus diri sendiri sareng Bu Ajeng. Anu kahiji urang diajar maca. Rek baca sing bedas, ayo kita baca yang nyaring. Baju, B-A-B-J-U-Ju, B-A-J-U, baju. Cai, C-A-C-I, C-A-I, cai. Daki, D-A-D-K-I-Ki, D-A-K-I, daki. Gusi, G-U-G-S-I-Si, G-U-S-I, gusi. Hawa, H-A-H-W-A, H-A-W-A, hawa. Jajan, J-A-J-J-Ajan, J-A-J-A-N, jajan. Pinter. Barudak berseka. Tah ayeuna aya carita judulna teh Barudak Berseka. Naon berseka teh aya nu masih emut. Muhun memerhatikan kebersihan awak. Merhatikan kebersihan awak. Dani sareng Nina berseka. Nah, Dani dengan Dina memerhatikan kebersihan badan. Unggal dinten ibak bersih, setiap hari mandi bersih. Tarahilap ngosok waos. Nah, tidak lupa menggosok gigi. Saha di dieu anu sering menggosok gigi, ngosok waos? Muhun sae kedah sering ngagosok waos komo upami bade bobo, apalagi mau tidur, harus digosok giginya ya. Rambutna sok dikuramas. Nah, rambutnya suka dikeramas. Anak-anak suka keramas rambut tidak? Iya, suka ya, biar rambutnya bersih. Tanggaina parondok. Tanggait apa? Kuku tanggait teh. Nah, kukunya harus parondok, harus parendek, suka digunting kuku, dicatutan. Acukna bersih tuh rapi, bajunya bersih dan juga rapi. Jadi bajunya juga harus dicuci, jangan lupa. Terus harus disetrika biar rapi, pinter. Cik buka buku paketna halaman 8. Tos, nah engke urang eusian ku cap merenah. Akan mengisi sama kata yang tepat. Nah, di sini ada aja baca. Ada gunting kuku, istrika, kuramas, odol, kuman, sisir, olahraga, wawasuh, mandi, sabun. Nah, kita akan cocokkan dengan gambar. Kurang cocokkeun jeung gambar. Anu hiji tinggal di bukuna aya gambar naon eta? Muhun leres odol. Pami gosok gigi osok ku odol, sok ngangge odol. Ayeuna tinggal anu gambar kadua. Naon eta? Muhun leres mandi. Eta teh budak nuju mandi. Teras anu gambar sabelahna anu di luhur eta nomor 4. Muhun
Muhun leres gunting kuku. Nah, gunting kukunya eta teh. Terus anu handapna gambar naon eta? Muhun istrika, setrika kangge nyetrika baju biar naon? Biar rapih, pinter. Nah, ayeuna buka deui halaman berikutna, halaman 10. Tah, didinya aya nomor 3. Nomor 3 gambar naon eta? Muhun gambar sisir. Tuh, kami bade ngarapihkeun buuk, rambut, kedah ku sisir. Terus handapna gambar naon eta? Anu nomor 7. Muhun sabun. Tah, pami ibak kedah ngangge sabun. Terus anu gambar nomor 6 naon eta? Nuju cuci tangan tah. Bahasa Sundana teh naon cik? Muhun wawasuh. Nah, ayeuna komo nuju usum teueur pirus kedah sering wawasuh. Ya, komo pas pami bade mam. Tah, kedah wawasuh. Terus anu nomor 8 tah. Naon gambar naon eta di tangan tuh. Muhun kuman. Nah, kami tara wawasuh mah ke pananganna tangana seueur kuman ke janten biang panyakit mata kedah sering wawasuh ngangge sabun ya wawasuhna. Nah, terus aya deui tah nu nomor 8 tuh nuju naon eta? Tuh, rambutna aya busa. Muhun leres kuramas. Eta nuju dikuramas. Cuci rambutna. Terakhir anu nomor 10 eta gambar naon? Nuju naon tuh nipengan bola basket, berarti tinggal dinu kata kotak anu kata-kata eta. Nu teu acan berarti olahraga. Muhun leres sip pinter. Nah, ayeuna urang ngalengkepan kalimah. Pabukuna halaman 15. Atos. Nah, pami atos urang ngalengkepan ieu kalimah. Coba unggal dinten abdi ibak titik-titik kali. Tah, tiap hari kita mandi berapa kali? Iya, pinter. 2 kali. Saha wae? Enjing-enjing sareng sonten. Terus waos titik-titik sangkan bersih. Nah, gigi di gimana biar bersih gigi waos? Muhun digosok sangkan bersih. Terus handapna ngosok waos nganggo sikat sareng. Tah, gosok gigi pakai sikat sama apa? Yang tadi udah ada gambarnya. Iya, pinter muhun. Odol. Nganggo odol. Ibak nganggo sabun. Tah, pami ibak kedah ngangge sabun naon? Muhun sabun mandi khusus kangge sabun ibak lah ngangge sabun anu kangge mersihan acuk atanapi mersihan piring, tapi ibak mah ngangge sabun mandi. Pinter. Terus rambut titik-titik nganggo sampo. Nah, rambut digimanain tuh pakai sampo itu? Namanya apa tadi udah? Muhun leres dikuramas. Pinter, sip. Nah, ayeuna urang nulis angka. Andalan kawas contoh. Tinggal nu dihandapna tah. Dirinya ayah hiji ku urang tebalan hiji contohna teh sapertos kitu. Ayeuna anu 2. Nah, kandelan 2. Nah, bahasa Sundana nya 1 2 teh hiji 2. Terus yang saberade ya? 3. Nah, kandelan. Terus 4. Terus 5. Terus 6. Pinter. Nah, kandelannya terus sabar deui 7. Terus
8. Handapna salapan. Terakhir 10. Pinter. Hayu ayeuna urang sasarengan ngeta ngangge basa Sunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinter, hebat. Hatur nuhun. Hidup hebat pisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran dinten ayeuna atos selesai. Patepang deui di pangajaran hiji bagian 3. Dadah, semangat terasnya.